Kakuping suanten adzan di masjid tiga tebihan sing horeng tengah wartosan hayu urang sholat babarengan. Kakuping suanten adzan jarawab masing saropan regepkeun paritelek pisan pahala ageng ti Pangeran. Kakuping suanten adzan tipina geura parareuman burukeun geura kajaramban warudu sing khusu pisan. Lelaki tong sholat di imah selagi aya masjid mah pribumi sareng sema hayu urang sholat berjamaah. Awewe sholatna di imah sholatna kudu tumanina sing khusu ngarahmeurna supaya sholatna barokah. Barudak mun kolot keur sholat caricing ulah lalumpat supaya sholatna ma'rifat sholat ka bawa ka akhirat. Kakuping suanten adzan di masjid tiga tebihan sing oreng tengah wartosan hayu urang sholat babarengan. Kakuping suanten adzan jarawab masing saropan regepkeun bari telek pisan pahala ageng ti Pangeran. Kakuping suanten adzan tivina geura parareuman burukeun geura kajaramban warudu sing khusu pisan. Lelaki tong sholat di imah selagi aya masjid mah pribumi sareng sema hayu urang sholat berjamaah. Awewe sholatna di imah sholatna kudu tumanina sing khusu ngarahmeurna supaya sholatna barokah. Barudak mun kolot keur sholat caricing ulah lalumpat supaya sholatna ma'rifat sholat ka bawa ka akhirat.